Ai si Ucu kangana ieu. Cungan manusia teh. Gadengnya cekakeun nah. Uling aya eueuh asal ka aya ah. Ku aing diusia sia. Agi asa anu salah kitu ga. Kaya anggeus sama. Eueuh salaki ngalawan bae dia teh. Diusir aing. Nahon ieu mah ya hake tuan naon pajudo ku HP-keun ka adina meh mah ngeunah-ngeunah ureunam ulin si eta mah ku aing kudu di ieu sia kudu diwerekeun atuh antepkeun kurang siapkeun ieu na di dieu ieu ya eta kurang siapkeun ku aing di dieu tak ngangka ngalai kurang ngajantang teungan di dieu si Euceu salik mencankeun yang sawalaha ieu teh kam kulit kurang bulu ieu ya wanginya da mata sampean kan bangda sampean deui nya bukan kan ibas bukan ana tepan cak kene dinya ke wanginya anya aku telepon tau miss call-nya nya nya pokok ka atas mamanya tahu oh rayagung nikahna oh nya ada asap ada tempuh goda diteuleum can kapenak karatanana ada itu sebenarnya balik bakelanya anya itu ke pondok magribnya anya nya assalamualaikum Mada mang gitu wae nyawa teh kalakuan teh naon es ngana ya nih ulin ngana itu beja-beja kan lucu tuh beja-beja nelpon ada kadetan nelpon nyisi batu apa itu pak ayo ditarik aja saya memang nyoba nih gitu tak udah sering mati rahan nyoba hati kali mereka dia mana ningali teh sayang bisa we teh sayang-sayangan oge urang anak orang teh di laut keneh kan diangkat-angkat menhat we geura teh yang kumaha dua teh karasel urang teh urang matanya ho iraha urang teleponan aja kian kieu neuleun aya ngetok cek aing masih lah ka dieu datang ya orang teh ngadenge teh tatangga cenah aneh teh uling wae wali peuting ai budak kurang apa-apa bekeun we ka di cecep oh dah yang ulin da teu cecep ulin mah harapan ka urang tara mah duit tara ada masih ka satu hayang di paraban da urang teh itu dieu kita di ieu mah mana mah ini ada ini atuh Pak ieu teh manaon atuh pungu-pungu batet atuh seureun ini manaon atuh ieu teh pungu-pungu batet geusir lain bakal lucu tak aja dong dia mana mah ieu mah anak aing dipake mah sia ceuk saha mah yang ka ini mampu teu boga urang teh kudu balik ka mana mah atuh kudu balik ka mana urang teh mah kudu balik ini kata ini mung karena ambil ka jero si waduk mung diusir nah atuh kalakuan kitu wae urang bagian urang mah teu bagian mah di manggung kalian laki unggul eta teh peureuy teh bege lain saya balik saya ada urang teh kesepian mah kesepian tengah sakur mangora mama deui mama urang teh uding teh bener da mama teh jaluk-jaluk ngora geula ngora sungkolot matak ieu ge emak mah teuing mulai hora mah bae sia mah urang uding begel urang nya naon teh maneh balik burit cek tatangga ngerakeun hiburan teh hiburan tetangga teh garelo buring bibirna garoreng Bewer goreng syukan tetangga teh syukan nyaeta
Ma ieu naon? Ini. Maaf. Ya mah anak aing, anak aing ngata Saya aya si dihargaan. Asep mah urang moal ka balik. Urang mah rek cicing di dieu. Nah, atuh meni gaya ini kacamata dicimput sagala. Mata nyisik dia. Mata nyisik dia ya naga bayu mah. Kacamata pakai gaya, ari minantu kudu busil. Nah, urusan nu mah Ari min toh kudu gaya nyetir. si hayangnya udah tadi. Mung. Payet nih lucu ya teh. Rek kumaha teh enak rek kumaha. Anak kecil ini mah ya si Asep. Teh si Asep itu Kidungan neangan ka laut urang mau beak capek neangan urang mah kumaha? Dah heueuh. Naon ini mah kolot urang teh mikiran si Asep teh di imah kumaneh teh pangneangankeun. Mang geus capek urang teh neangan si Asep. Kirahan neangan. Di barang dugna ti teuleum jeung nu ngora urang teh geus teh masuk wae kapaksa urang teh ulin we ayeuna mah da ngahibur-hibur maneh salaki teh balik-balik urang teh rarudet di imah mah loba hutang buat para kurang Lawan drama nah tuh mah teh teh batang kudu-kudu ini kamana ini teh urang teh balik-balik ka mana indung depan jauh urang teh mah urang teh lawan teh urang mah kawan dia si Asep can balik urang mah Ya. Waan itu ya. awalan siya pinatuka ito Sama anak kalakuan sorangan. kamu mau urang ka siya telepon